Ngebebejacan bebetna kieu ye. Ngebebejacan tu si kakek geus jangan keluar si kakek batak. Aduh, kena boga dundungan anyar mah. Bu duit babari kasbon wae mah. Alhamdulillah rabbil alamin boga dundungan anyar. Kicau mania, kicau mania. Abah, ada nampak gawat ya. Dundungan anyar ya, aduh. Bah? Hah? Abah ke mana? Ada ke kebon? Ada ke kebun? Hah? Lain bah, soal pegawai itu kumaha aya lowongan teu? Hah? Aya lowongan teu soal pegawai teu? Memang aya lowongan mah, ngan mana kun geus bebejancan ka si kakek. Aduh bang, bejo ulah ka kakek geus. Ulah bohong sia. Cek sama ka abah sia. Abah tenang, pokoknya orang bebeja ka kakek. Benar. Bener, bah. Yo orang gawe jeung abah, lamun geus bebeja bener-beneran. Kana abah jalan. Ka si kakek bener-beneran. Geus bah, tenang we. Abah mah tenang, urang mah bebeja ka kakek. Allah ulah sampai ka abah dicarekan ku si kakeknya. Wah, abah. Awas dah, hayu urang gawe jeung abah, hayu. Tenang, hayu. Tah, Bit. Mana belah dia, abah belah ditu nya. Oh iya, bener-bener belah dia. Oh, mana belah dia, abah belah ditu. Oh iya, siap. Ya. Siap. Sok, cing bener kabehna. Iya, siap. Bet, kalau mun hayang ngopi daguan nya anak bosnya, aregalterkeun ka dieu, nya. Bah, siap, bah. Siap. Nah, itu bari ngawangkong ieu si Ebit geus beurang kieu mah sih kana can mantog datang gawe kumaha eta si Ebit teh nya. Teu kaharti aing mah. Hah, siksakeun heula ku aing ka ditu tuh. Kaharti si Ebit na mantog ka mana aing geus beurang kieu teh gawe bawa gawe jeung si Abah. Walah, gawe jeung si Abah geuningan teu baleg teh jelema teh. Aduh, si kakek dia. Aduh, kumaha teh itu. Aing euy. Astagfirullahaladzim. Ebit. Bisa teh kebung boyos teh teh gawe kanca urang itu kan di dadago di tadi paingan awas gawe di dieu. Urang mah ilmu gawe di dia ini mah. Si kakek ka dieu euy. Pan si Ebet geus kaluar di manehna. Make gawe di dieu pan itu kanca rek dikumahakeun. Gawe jeung si Abah ini mah urang mah. Oh, make jeung si Abah gawe di urangna kumaha sia teh? Ai di mah mau ai di mah gawe gajana gede jeung si Abah mah 80.000. Lah 80 kumaha sia teh ngaco teuing. Di aing mah gawe ban geus tahunan. Ai di si Abah ayeuna babiheung lila di dieu oge gawe teh. Pokoknya urang mah kana kamar mah geus kaluar gawe di kakek mah. Ai mana mah gawe mah jeung si Abah udah main mah. Ari si Abahna belah mana ayeuna? Tuh udah ditutup sabana Yang ku aing si Abahna lah. Teu baleg teuing. Bah, Abah teh kumaha teh ngagugusun anak buah urang ka dieu digawe. Jadi urang jadi teu eueuh nu gawe rek kumaha ieu teh? Wan omongna geus kaluar. Geus kaluar teh ceuk saha? Hah? Ceuk saha? Si Ebet ngomongin ka urang Waduh, teu bebeja, matak ditarik. Matak ditarik ku urang ge ka dieu teu oge. bebeja teu naon ka urang. Bebeja geus kaluar ti maneh. Abah sok ngagugusun anak buah urang, ari gawe mah gawe sorangan. Memang eta teh manehanana nya. Matak abah. Untuk ngan pagawean. Heeh. Geus diomongkeun ku abah teh. Maneh teh geus kaluar can ngebebejacan bebetna kieu ye. Ngebebejacan tu si kakek geus jangan kaluar si kakek mah sakit. Ka urang mah batak dibawa ka dieu oge. Teu ieu pokona anak bebeja rek moal eta teh anak buah urang. Abah kunaon ku abah make wani ngagugusun ini ngade anu lain. Kakek maneh mah kan bae atuh da bebas bantu kan nu gawe mah sia teh. Bebas pikeun abah tapi pikeun aing teh gablek pagawe. Hah? Bebas pikeun abah. Tah, kieu nya cek abah ye. Digaji sabaraha si Ebit sabaraha? Pan abah geus nyaho sorangan 40.000 di urang digaji. Ari di dia? Heuh 80. Tuh. Dah, mata oge ulah kitu urang kakek. panjenengannya pangabutuh itu cumpon. Gaji 40 oge. Arek kitu ge lancar. Nah kuna ayeuna jadi menang kitu ngomong kitu lain coba baheula atuh. Alhamdulillah di DG lancar boga dunungan anyar abah. Lancar sote ayeuna engke mah kahareupna bakal mogok lah insyaallah. Moal kakek masih kumaha ge. Nu anyar mah bager pisan alhamdulillah kakek. Abah ulah sok ngagugusun anak buah batur pokona mah abah. Datang sorangan kakek ka dia ngamprak ka abah. Nah, mungkin dibujuk teh bener ku abah. Astagfirullahaladzim eta si kakek. Dibujuk teh. Namanya teh banget teuing kakek. Banget teuing. Sok abah rek gawe di dieu jeung si Ebit teh naon. Teu parang ieu beunang ngamodalan urang ka dieukeun. Pusing aing mah. Ebit sia dieukeun teu parang eta. Ada parang sia mah. Pusing sia hae gara-gara we disesa oge. Teu baleg teuing cing ecreg. Ieu teh anu modalan parang ku urang.
gawe di batur. Sanurkeuna. Oh, anu gawe mah bebas ka di saha. Bebas tapi sama modal sorangan geus sia tong gawe deui aing sebenarnya tinggal sanu aing mah pangga butuh ka aing rasakeun sia. Coba lain. Aing mah. Bit, nah sia mah kagak bohong ka aing sia. Di modalan ku aing parang gawe di batur. Minta ka dunungan anyar, bener-bener mah dunungan anyar sok. Pangmerikeun parang, pangmerikeun pacu sadiakeun. Talungan urang kumplit ka garpu-garpu kurang disadiakeun. Rek make teh rese iman urang dibawa. Wayahna we aing ngalin tega bongana eta nu ngahianati ka urang pokona mah. Kusing aing mah kusing lah. Karena roblok gawe teh. Nah sia nggak bohong ka abah sia teh. Gabung kumaha teh? Pan sia geus keluar cenah ti ditu si kakek nah mah nyerang ka aing sia ti kakek tuh. Barang aing tuh dicokotan sia ku si kakek coba. Ah, urang memang sebejak sih kakek kabel oge, sebejak. Keluar gawe di si kakek mah. Nggak banget isi teh aduh jadi aduh aing dudungan anyar coba ka dieu maka di parawat coba ku si kakek sia mantuk aya aya mantuk